Kibari kagiriran saregerengan tirampak jaya laguna teh asih saliwat apana Sopi apana Eli apana Iki Ayah Winda Bapak Rewe Mardi apana Omi saregerengan kasanggakeun kakersana baholot kita mekar mangga urang sami hiburan tangtosna cik laguna teh asih saliwat. Caang narawangan baturan kuring keranyorangan apana Sompi rapak jaya apana Sopi lamunana manteng tepung rasa hati nu ngajerit apana Sopi rapak jaya pinuh kaperi serangan ku apana Eli rampak jaya kutega apana Iki rampak jaya salira megat kena cinta kagoda apana Winda rampak jaya ku ngasih saliwat perwe Mardi rampak jaya nah naon nu jadi alasan anjeun luasan bukan harapan apana Omi rampak jaya diserangan ku apana Sopi rampak jaya rowana ku tega salira megat kena cinta kagoda ku ngasih saliwat apana Sopi rampak jaya nah naon nu jadi alasan anjeun leluasan bukan harapan apana Eli rampak jaya diserangan ku apana Iki rampak jaya nu apana Winda nu mana apana Omi ngati teu bisa dipalekeun narima anjeun mi cinta tulian apana Omi rampak jaya hancakal kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega mama jayuyun bos padi ngendingkeun asih nulian Abah Ewok bos padi anu bagus Abah olot ku tamakal duh bulan nu caang narawangan aturan kuring keranyorangan Abah olot anu bager lamunan manteng tepuk rasa Abah olot anu bager diserangan ku apana Sopi rampak jaya gaya nu mana ku tega salira megat kana cinta kagoda ku ngasih saliwat apana Eli nah naon nu jadi alasan anjeun leluasan ngumpulkeun harapan apana Iki rampak jaya nu bagus diserangan ku Rewe Mardi anu mana Mama Hajah Yuyun bos padi ku tega Mama Hajah Yuyun bos padi salira megat kena cinta diserangan ku Ewok anu bager ku ngasih saliwat Abah olot anu bager kapayun Bang nah naon nu jadi alasan anjeun
leluasan apa olot deui mepeuskeun harepan Harutan abah balot olot deui anu kiri kau Moro diri micin tak sagamleuna panyangka abah olot sugang teh arek sangat tia abah olot deui Pana iki kutega abah olot salera megat kena cinta apana sopi diserangan ku apana eli rampak jaya ku ngasih saliwat apana iki aya winda nu bageus nah naon jadi alasan anjeun luasan mepeuskeun harepan aya marani diserangan ku apana umi rampak jaya sugang teh arek sangat tia hati teu bisa dipapalekeun larimajan micin nulian angka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian sugang teh arek sangat tia apana sopi rampak jaya nu mana hati teu bisa dipapalekeun nerima apana sopi anjeunna micin tanulian apana sopi anu mana anjeun kieu buktina kuring teu bisa kumaha apana sopi deui anu bageus nyandingkeun asih nulian diserangan ku apana eli anu bageus apana eli anu manggung disambung deui da puguh nyeri di lepas pegang da puguh berat kuring kasiksa kudu kumaha apana eli rampak jaya nu bageus lalakona cinta nu karanggapan nah bedrudet kana pikiran duh kuring kasiksa kudu kumaha apana omi anu bageus ibarat dahan upo
kuring kasiksa itu kumaha iya kumaha pana iki anu bager lalakona cinta nukaran kapan nah betrudet dana pikiran apana eli anu bager kuring kasiksa itu kumaha iya kumaha mamah yuyun anu bager bos padi deui anu bager ibarat dahanu potong sekernya ngambungna deui nyarita wewe mana diri serangan kuapana iki anu bager dah kaperi masih karasa nuri oke kacinta kasalina masih ayah kuring kasiksa kedua rasa nu beda kudu kumaha